Maut mah moal deui mah peurahna ge teu pati mati. Mung babalongkengan cek. Kunaon? Meledos. Dia balik. Kepada tamu, aku di belakang. Oh, kumaha? Ieu teh bade naon ieu teh di ka dieu teh? Siga nama aya kepergian cek. Sumuhun, Mang, sumuhun. Ka dieu aya kaperyogian. Moal pati-pati sumping ka dieu upami teh aya kaperyogian. Cicing na mangna. Oh bisi cek hilap ah. Nya mohon tenang. Kumang di ieu nya. Di teh di transfernya kadinya nya. Naon teh? Mun si Suan mang kadinya cek. Jadi Oh, iya. kaitukannya. Nya saya. Tah, aya naon ieu teh Ya. Hoi. Nah cek. Mun eta encap mun disebut siga kabri mau baca. Saun, wabi mau tengon make Wish. Kedah nyarios naon naik abdi. Mang maka petugas nyebutna atuh. Oh gitu. Wish. San Ay, abdi ka itu kedah nyebat naon atuh? Kisilah. Oh Kisilah. Dupi Kisilah teh saha ieu teh ti mana teh ya? Tadi pantes disangemkeun ku kaula-kaula teh ti tongoh ti alas ti Brasara. Laras. Tak kaula teh selenting bawaning angin kolepat bawaning beja menang beja tidu menang dipercaya. Yen di ieu kampung teh aya nu nami nyaeta Cepot alias Astajingga. Nu mana? Sumuhun abdi. Anjeun. Sumuhun weh bahaya atuh. Ieu Cepot dua ya. Nya entos gandeng Cepot dua. Karunya iting tamu ti tadi cempe ojeli. Tong dipikarunya tuh cep nu kitu. Cep malah lain kudu karunya ti mang teh tamu lila tinggali. Kieu ya ajudan teh ajudan Bapak Cepot. Sumuhun. Biasa teh diduruk ke lamah. Hah? Muamang pan oi. Maya keur diduruk muamang pan atuh hejo-hejo kieu mah daunang diduruk lila teh garingna teh. Kitu-kitu ge di enteh pengen di sangrai. Hansip disiksik cep. Di zaman teh nya entos mang jempe mang. Duh, mang mah itu ngomong kieu cep atul itu. Saha nu milih Hansip eta? Wis, abdi atuh kompanyana kesorangan yo. Surah-surah, oma tuh lah hilap yo. Coblos mang, Hansip, mang sok Hansip. Tuh pira ku teu nyoblos maneh. Hei, nya moal mang atuh da beda lemur. Ish, teu naon mang beda RT kitu naon bebas. Nya cicing heula atuh mang cicing heula. Ih atul siap tenggorokan ieu. Heuh cicing. Mang itu moal angeus-angeus teh kumaha? Ida gara-gara nuang anggeun lompong atuh cep. Atul itu. Lompong. Geus kieu. Kieu aya wartos ieu teh ieu. Nah halaras Bapak Cepot teh ieu teh kiwari teh jadi dukun sakti. Dukun sakti kumaha? Mohon jadi dukun lepus, nah kalau Bapak Cepot teh jadi paranormal, jadi panarosan. Moal payu, mana-mana yang pamelet mah woi. Nyeram hidup gitu. Sekedap Hansip. Terus itu Aing teu ngomong jeung maneh cicing. Wih, Hanas mang tidak cecelewengan ya. Lajeng kecep. Ai taeun sieun. Da puriding emang cep nih. Ya. Aya wartos Bapak Cepot teh jadi paranormal cenah. Dina zaman kiwari apan kaayaan ekonomi teh awut-awutan. Sumuhun, di sim abdi teh teu boga gawe. Nya teras kaleresan weh aya celah nyata kanggo ngarobah nasib kaula teh kiwari teh aya anu disebut togel. Keur usum. Cep. sumuhun. Cep. Mang. Kali ulah lepat. Naon teh? Eta mah bahan tina kacang hejo. Muhun. Dikeuman. Terus? Wurna tolomong. Terus diceboran. Tah bijil nun kitu. Togel. Toge eta mah tengah ngeel. Para gilotek teh cep. Nya eta mah toge eta mah keel. Pan para gilotek. Nu mawi Muhun eta mah toge. arin cep. Aya bahan galungan jeung Hansip aing teh ye. Lajeng. Lajeng cep lajeng. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tiasa teh eta Hansip keum heula mah 3 poe. Awas ya. Woi. Oh kajeng di keum segala. Geus cicing. Diharewaskeun cep keung mang ieu. Tah, kaula